Urang kudu olahraga sahenteuna saminggu sakali pikeun 30 menit wae. Satos di luar, urang kedah ngabersihan leungeun supados leungeun urang bersih. Dina waktu sapertos ieu, urang kedah sering tuang sayoran ambeh gizi anu dieusi kedah dicumponan. Urang oge kedah nyandak vitamin rutin sakali sapoe ku kituna sistem kekebalan tubuh urang kuat ti virus anu ngabahayakeun.